Adegan kalimah. Nah, dina denget ayeuna urang diajar perkawis adegan kalimah di kelas 8. Adegan kalimah mah gumantung kana caritaanana atawa predikatna. Wangun kalimah sorangan aya jejer atawa subjek, aya caritaan atawa predikat, aya udagan atau objek, aya katerangan, tempat jeung pangrandap. Urang teraskeun kana rupa-rupa kalimah. Contoh kalimah barang atau benda. Pak Aceh Purnama teh Bupati Kuningan. Pak Aceh Purnama mangrupa subjek atau jejer. Bupati Kuningan nyicingan caritaan atau predikat. Kulantaran Bupati Kuningan mangrupa caritaan jeung predikat jeung Bupati Kuningan ieu mangrupa kecap barang, kukituna pami caritaan anda kecap barang Bupati Kuningan ieu kalimah kaasup kana kalimah barang. Pak Iskandar Zulkarnain Ketua LIPI. Pak Iskandar Zulkarnain mangrupa jejer atau subjek. Ketua LIPI mangrupa caritaan atau subjek. Nah, Ketua LIPI mangrupa kecap kecap barang ya. Jadi kulantaran caritaanana mangrupa kecap barang, Pak Iskandar Zulkarnain Ketua LIPI teh mangrupa salah sawios kalimah barang. Contoh sanes misalnya ibu teh guru. Tah ibu teh mangrupa subjek, guru mangrupa caritaan atanapi predikat. Kukituna lamun ibu teh guru kaasup kana kalimah barang atau benda. Contoh kalimah pagawean. Pak Bupati ngaresmikeun Kebon Raya Kuningan. Pak Bupati mangrupa jejer atau subjek. Ngaresmikeun marupakeun caritaan atau predikat. Kebon Raya Kuningan mangrupa udagan atau objek. Kulantaran ningali kana caritaanana ngaresmikeun mangrupa kecap pagawean, kukituna ieu kalimah Pak Bupati ngaresmikeun Kebon Raya Kuningan kaasup kana kalimah pagawean. Pak Iskandar Zulkarnain diwawancara di Pada Beunghar. Pak Iskandar Zulkarnain mangrupa jejer atau subjek, diwawancara mangrupa caritaan atau predikat, di Pada Beunghar mangrupa keterangan tempat. Diwawancarana di dieu mangrupa caritaan atau predikat. Kukituna ieu kalimah Pak Iskandar Zulkarnain diwawancara di Pada Beunghar kaasup kana kalimah pagawean. Kalimah sifat. Kalimah sifat nyaeta kalimah anu predikatna atawa caritaanana mangrupa kecap sifat. Pak Bupati tegas. Kebon Raya Kuningan dipikaresep ku balarea. Pak Bupati mangrupa jejer atau subjek. Tegas mangrupa caritaan atau predikat. Kulantaran kitu Pak Bupati tegas mangrupa kalimah sifat. Kebon Raya Kuningan jejer atau subjek. Dipikaresep mangrupa caritaan atau predikat. Kubalarea mangrupa udagan atau objek. Nah, kulantaran dipikaresep mangrupa kecap sifat, nah ieu kalimah disebut kalimah sifat.